kuring dek nanya, ibu aing ngomongkeun batur dosa geus apal popolotot kasalaki dosa, boga harta tapi pedit dosa, nyaritakeun kagorengan batur dosa, luhaloho kana katebaligan batur dosa, tah naha atuh imeh geus apal teu eureun. Jadi teu saban-saban jelema boga ilmu apal cara migawe. Matak nu hese teh lain bab ilmuna tapi mana jalan keur gawena, sabab loba jelema laluhur ilmuna tapi naha bareng jeung luhur kasombonganana. Ibu-ibu ulah wara garumeuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku izin Allah, ku kudrat Allah, ku pangawasa Allah, ku keagungan Allah, urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah, moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena, sabab urang sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwa santri, hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD, Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangajian. Sabenerna ai pangajian hayang naon? Cek duir mah hayang ilmu, ngan cek hate mah da hayang lalajo urang. Lamun bener ibu pangajian hayang menang ilmu, ieu teh Sumedang deket jeung pasantren Asipa. Piraku we teu ngilmuan, malahan kuring deuk nanya, ibu aing ngomongkeun batur dosa geus apal. Popolotot kasalaki dosa, boga harta tapi pedit dosa, nyaritakeun kagorengan batur dosa, luhaloho kana katebaligan batur dosa, tah naha atuh imeh geus apal teu eureun. Jadi teu saban-saban jelema boga ilmu apal cara migawe. Matak nu hese teh lain bab ilmuna tapi mana jalan keur gawena, sabab loba jelema laluhur ilmuna tapi naha bareng jeung luhur kasombonganana. Dan nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Mun ilmu cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah sok geura aku kabeh ge baroga ilmu tapi hirup mah poek wae. Cenah cek agama penting-penting teh kudu nyaring tong dileleg kabeh ku sare, berarti kudu tahajud. Nyaho bab tahajud ngan da ditoong tina kijep bereuki hees. Cenah cek agama lamun boga harta sok sengsarkeun, geura peduli kanu lapar, peduli kanu dahaga, peduli kanu yatim. Pan eta teh cek agama, tapi naha nu beunghar ge sok pedih. Cenah cek agama keneh yen kasalaki teh kudu hormat, tapi naha duit leutik rada jeding. Cenah cek agama keneh jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga ulah pasea, wa tasimu bihablillahi jami'a, tapi bandungan ku ibu poe ayeuna loba keneh du resep parasea. Wow. Jadi ilmu boga ngan cara migawe teu nyaho. Sehingga kadituna teh nu diomongkeun Allah, nu diomongkeun Nabi Muhammad, tapi kalakuan mah Korun aya, Firaun aya, sombong
bau osok. Nu dicaritakeun adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nah yatim teu katulungan, tapi nah miskin teu kabela, tapi nah nu lapar diarahkan Muhammad nu mana ieu. Tah cicing kudu juk saladar jadi gitu gini. Cinta Nabi, cinta maknya ya cinta Nabi, yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, berarti cinta ukur omongan eueuh bukti dina hate. Sedengkeun Nabi Muhammad teh kudu aya dina hate. Lamun Nabi Muhammad aya na hate tuturkeun naon perkara nu dipigawena, yatim ditulungan, miskin dibantuan, jompo dipangomeankeun imah. Pek ngomong cinta Nabi ngan kudu kitu. Ieu mau ngomong cinta Nabi gadebul osok, ngawadul komo, sombong heueuh, nu kitu mah Firaun. Weh genah euy saladar. Sabab al ilmu nur, ilmu teh adalah cahaya. Di mana letakna ilmu? Hiji dina jasad. Ilmu dina jasad, tempatna dina sirah. Ibu masantren 17 tahun, katalar Quran, katalar hadis, katalar kitab, wayahna tanya. Lamun katalar Quran, katalar hadis, katalar dalil, tah tanya hate. Lamun hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, korehan deui aya ilmu nu mana kudu ngewa ka batur. Sedengkeun nu ngaran ilmu mah teu dititah ku ilmu tur geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur. Matak lamun nu boga ilmu tapi nyimpen hatena geuleuh jeung rujit, ilmunana haon nu kitu patut. Justru ilmu teh kudu ngarobah eusi hate. Aya di urang mah ilmu teh ngarobah tiung jeung baju. Mata tiungna denai, bajuna denai, HP-na Oppo ngan kana hutang poho. Tatina ilmu teh ngarobah teh tiung jeung baju. Padahal mah tiung saragam, baju saragam, pek tuluikeun ngan HP nu kudu saragam. Ulah tiung saragam, baju saragam, ari HP teu saragam. Bareng ngomong kita sieun kudu dihareup aing. Bukan ieu nu saragam. Nu kudu disaragamkeun teh lain tiung jeung bajuna, tah eusi hatena. Mun ceuk Islam kudu nyaah kasasama, pek nyaah. Mun ceuk Islam kudu nulung nu butuh, pek tulung. Mun ceuk Islam bantuan si miskin, pek bantuan. Mun ceuk Islam kudu peduli kanu lapar, pek bantuan. Saragam bajuna, saragam tiungna, saragam eusi hatena. Moal aya nu sangsara make jeung musafir lamun bener umat Islam geus saragam eusi hate. Sehingga orang teh perlu bertanya, ibu pengajian kamu jauh osok, kamu deket osok, ustad jauh dihadirkan, lu deket arwah. Pertanyaan anak tina eta pengajian naon hasilna? Gening ladang ngaji teh abring-abringan ka ditu, abring-abringan ka dieu, jeung dulur anger teu akur, jeung tatangga malah pasea. Boga harta batur panasan anger, sulit ati dikukut wae. Nu kitu ngaji lain, nu kitu mengaji prak. Sama berumus ngaji mengajirim na dirina, ngajinis na rasana, ngawujud dina bentukna. Lamun bener urang ngararaji jirimkeun ladang ngaji dina awak. Mun ceuk dina ngaji subhanallah maha suci Gusti Allah, si ngajirim kasucian eusi hate teh dan nu diomongkeunna ge Gusti Allah teh nu maha suci. Heueuh ulah bibir subhanallah ari hate kotor dikukut, pan kanyataan mah dina bibir subhanallah dileko tapi naha batur nyeun gedong nyeri hulu. Aya dina bibir subhanallah tapi batur meuli kongkorong manehna ge panas sarua meuli. Nah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu. Da eta kongkorong lajada ladang COD. Ari ongkos subhanallah tapi naha batur meuli motor ratu angen. Ongkos subhanallah batur meuli sawah tapi naha nyeri punu. Ongkos subhanallah batur meuli mobil da modar harita keneh. Berarti subhanallah teh urang teh geus jadi pembohong gede. Ceuk bibir subhanallah tapi hate ngewa, geuleuh, rujit, cua, sirik, pidik. Tuh bibir jeung hate teh sabenerna keur mumusuhan. Mata ulah sok neangan musuh di luar, di jero ge keur mumusuhan. Genah ieu ceramah loba nu ungeuk. Jadi musuh ibu teh lain batur, musuh bapak teh lain baraya. Tah musuh urang teh antara bibir jeung hate ge keur mumusuhan. Matak jelema nu boga ilmu sok dameikeun bibir jeung hate. Kakara disebut ngajirin. Nu kadua pan disebut urang ge alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah bibirna. Pan hate mah geuning asa kapuji anger wae. Deuk tahajud nyeun status OTW tahajud.
aya di tempo subuh meureun eueuh komen ditimpa apa subuh nakeun ke jam 7 teh caricing di jalan batur mah ka pasar ka pasir nungguan nu nanya tanya nah kunaon jiga nu tunu bodag teh tahajud ria pan babengok kitu teh ari ngomong mah bibir alhamdulillah ngan hate mah patojaia matak musuh bibir teh hate musuh hate teh bibir matak sok jodohkeun antara bibir jeung hate sangkan saragam ieu awak hartos dia muduk taraweh ge aduh taraweh genep we OTW taraweh alhamdulillah taraweh ke-6 lancar ke-7 ke-8 leungit teu nyeun status si horeng eureun tarawehanana nah alhamdulillah jadi asa kapuji kitu nu kadua alhamdulillah sadaya puji teh pan alat keur syukur boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah duit boga bodak kasakolakeun baju gonta ganti tuang 3 kali tah tina alhamdulillah kudu sadar dina hirup yang urang teh beunghar geuning mana bukti duit boga imah boga budak kasakolakeun dahar 3 kali baju gonta ganti ngaran jelema beunghar mah kudu mere lain dibere tapi naha poe ayeuna nu beunghar hayang BLT di mana letak alhamdulillah ternyata cicingna alhamdulillah sama bibirna can nepi can parat nepi kana eusi hate nu sabenerna well nya musuh ibu teh bibir jeung hate ibu sabab rumus hirup melautan jero bisa diteleuman hate deet manusia mese dikobet sanajan manehna barang bere ka fakir miskin urusan ikhlas mah eueuh nu nyaho diri urang ge teu apal apa ikhlas tah henteu mana bukti eta sok diomongkeun alhamdulillah di dieu mah ikhlas ku ngomong teh nu gelo geus teu ikhlas sabab nu ngaran ikhlas mah tok engko bapa surat al-ikhlas surat Anas mun surat Anas aya kalimat kul a'udzu birabbin nas tuh surat Anas aya Anas tapi surat al-ikhlas teangan dina kul huwallahu ahad aya teu al-ikhlas eueuh jadi nu ngaran surat al-ikhlas teh ngaran ikhlas teh urang teu disebut urang teu katempo urang teu katenyo tapi hampura aya jasa di jerona tah jadi nu ikhlas mah teu hayang katempo teu hayang dihargaan teu hayang dihormat sabab jelema ikhlas mah nanya diri mun urang dihargaan batur tanya naon hargaeun awak urang mun urang dihormat batur tanya naon hormateun urang matak tong asa kapuji teuing hargaeun wanya itu terhormat salah kubuh kaburangan wae sia teh ternyata nu ngaran ilmu teh teu mata karobah eusi hate hampura di urang mah ilmu teh ngarobah tiung jeung baju lamun Senin kudu bodas panjung ngaranyu bodas KB salasa hejo KB rebo beureum KB tah lamun ilmu ngarobah bajuna ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haban neumeulian baju tah tina ilmu teh nu kudu robah eusi hate matak jelema nu baroga ilmu tong lalajo cerap tong lalajo hafalana tah geura lalajoan eusi hatena percuma luhur ku ilmu tapi luhur kasombongan di ilmu wow aduh sah nu omong teh saha tah berget aing mah deh bener robah eusi hate ibu Pak Kucrut rumah tangga ayeuna menang ilmu balik ti dieu geuwa tangkep aya cek salaki teh kunaon maneh bapak pareu segereum deui kitu kunaon maneh balik ngaji jadi kitu jawab ku ibu tobat robah dari si hate matak alam hakikat hirup sabab urang teh Pak nyaho Quran teu wawuh jeung nu nyieun Quran boga harta teu apal ka anu mere harta boga ilmu teu apal ka nu maparin ilmu boga sehat urang teu nyaho saha nu mere sehat matak sakapeung jelema teh boga harta ngadon sombong boga ilmu ngadon adigung teu apaleun yen pinter dipinterkeun daek didaekeun bisa dibisakeun beunghar ge dibeungharkeun dibalik urang aya Allah anu ngatur matak jelema beunghar pek jakat da ku Allah dititahna jelema sangsara pek sabar da ku Allah dititahna sangsara sabar sawarga ngaranna beunghar bager sawarga ngaranna poe ayeuna lalajoan ku urang nu beunghar sombongna nataku kongkorong tepanjang-panjang ulang teh di nepi ka dieu teh kuat hese igeug geuleuh aing mah dapon maneh pengajian hayu harta dipake alat karena kasombongan sedeukeun nu ngadidik sombong saha Allah
nunita sombong Nabi Muhammad, nunita sombong saha iblis. Mata innallaha ma'ana jeung Allah teh wayahna hirup teh bareng sareng layet jeung kami, lamun bener anjeun makhluk kami kudu jeung Allah. Ayeuna ieu pengajian jeung Allah pret, ieu pengajian jeung Allah dah asa teu percaya. Isuk ngayakeun deui pengajian di dieu tempatna di dieu keneh, nu ceramahna kudu ustaz setempat, mungkin teh jamaah kuat ronghok aya galang ongkok. Jawaban ibu moal, tah lamun jawaban ibu moal berarti ieu pengajian lain jeung Allah. Jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema nu na TikTok. Tanya kuring nana gerhana eta kitu bebengok maneh ceramahna jeung Allah, ulah ora percaya. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal suudon ieu teh nu balik mustami teh mending parali ka ditu. Mun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang, catet ku ibu berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit. Mata ieu mah kuring ti Bandung datang ke Sumedang naha ceramah neangan duit demi Allah teu. Atuh kumaha mun teu dibayar, nah arison dibayar urang teu. Mun son dibayar, background dibayar, tuangan dibayar, turun henteu. Nu hajat teh goreng hate. Sing kabeh atuh son bayar dibayar. Ibu-ibu itu teh tuh. Tibor dibayar. Dahareun dibayar. Tah urang ge kudu kabeh asup kadinya. Sabab keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ieu teh rakyat Indonesia, jadi urang malah minta bayaran, minta adil. Bisa ngan tujuan lain niangan eta hayang ridho Allah. Innallaha ma'ana jelema salat tah jeung Allah tong ora percaya Pak. Bapak salat ruku sujud da can tujuan Allah. Mana bukti teu saeutik jelema bubar salat malah cangking dina kelek ngahina jelema nu teu salat. Teangan sok lamun jelema geus salat malah cangking dina kelek artina sombong geura teangan. Nah eta salat lain jeung Allah ngadon jeung kasombongan. Cerdasna setan teu sadar. Jalma maca Quran nah jeung Allah cantang tuh mang lekoh maca Qur'anna lekoh ngagogoreng baturna teangan saayat aya hiji ayat kudu ngagogoreng batur. Beunah atuh euy. Kahartos ya. Keuna ceramah teh nya kana hate pan maranehanana anu kituna atuh. Mata alam hakikat mah pahambura rada hese nepi teu ilmu urang teh ka Allah, nepi teu salat urang ka Allah. Sedangkan cek Nabi Muhammad innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ari eta teh artina sagala mutiara ibadah adalah akhlak. Matak jelema salat ngomongkeun batur sah salatna sah, menang pahala menang, ngan hareupeun Allah jadi beak kunaon? Pan itu loba ngomongkeun si itu jadi pahala urang dibikeun ka si itu. Sah salatna menang kahadean, ngan jelema salat sok ngomongkeun batur mah beak ku jelema nu diomongkeunana. Matak nyarempe geus salat teh. Tuh, eta cerita si eta cerita. Tuh lecek nu diuk makne sarua gitu. Ayo, orang diajar mikir dina agama teh, ulah nyaho agama tapi jika monyet ngagugulung kalapa, apal teh kalapa, apal di jerona aya kalapa, apal aya cai, ngan monyet pun teu bisa mukana, ulah nyaho kana agama teu apal muka, nu akhirna agama jeung agama parebut tapi ka pasea, agama mana anu nitah papaseaan. Aduh, gimana aku ceramah kieu lumayan bubuk tah teh. Nah, ada bohongan agama teu ngarobah hatena, nu ngarobah teh ukur wujud jeung bahasa. Bahasa mah pan jadi robah. Mun rumah tangga jadi umi jeung abi. Mun ngawangkong jadi anak jeung antum. Lain ulah pek bae. Umi abi pek tuluykeun, ngan sing tuluy. Ulah ai keur ngeunah hate umi abi ai pasea jadi cucungik sia. Budak SMA kawin jeung sarjana pan mungeun kusuna datang ilmu jadi hayang di Indonesiaan leungeun balik. Awas jangan main sisi balong nanti tiga jebur pan teu ecreug. Awas jangan main sisi solokan palid ke. Kurumuy akina di Bandung saruana, "Woi, cucu kakek dicari-cari gok di dieu." Gitu. Nah, tina ilmu jadi robah bahasa.
Nges ilmu bahasa tong dirobah, budaya tong dirobah, baju ge tong dirobah. Tah robah mah eusi hate, hina luarna leuwih alus keur nyumputkeun kamuliaan nu aya di jero hatena daripada mulia luarna keur nyumputkeun kahinaan di jero hate. Wow. Tiung nama ngaguyupuk kan kana gosip beuki. Tiung nama badag kan popolotot kasalah denge. Tiung nama ngaguyupuk ngan teu kaur batur nyeun kasalahan bibir goling ngagugoreng batur. Berarti si eta teh tiungna mulia ngan keur nyumputkeun hate nu goreng. Talung keneh tiung anu biasa-biasa tapi hatena tara ngaledek batur, eta nu istimewa sebenarnya. Aduh, kompo bapak-bapak di luhur pati hakan. Sabab nu ngaran ilmu teh al haya'u minal iman, ilmu teh kudu bisa mawa sifat era. Gedong sigrong sing gablek ka era, gedong sigrong lamun eueun nu nganyang talungtik diri nah tatangga jadi taranganyang nalika urang keur sangsara nu nganyang loba nah ari aing geus beunghar jadi eueun nu nganyang lain teuresep kana gedongna ngan eta beungeut jadi ungah adat pangijeng babaturan bareto ge jadi hasem beungeut bener geuleuh atuh da aing mah aing keur boga motor dada ibu bade kamarana ibu geus boga mobil di dadahan ge ditutupan pantona nu gelo sia teh nah jadi ungah adat ku harta teh nah hate goreng mata rumus kahirupan manusia mah lain jabatanana lain hartana lain ilmuna tah hatena luhur ilmu teu mata karoba eusi hate keur nanahaon ilmu lamun teu robah eusi hatena sadengkeun poe ayeuna urang teh ilmu loba-loba ilmu silih siaran ilmu nalalaker diapalkeun tapi naha hate teu robah-robah boro-boro ngarobah sasama ngarobah diri urang ge cantang tuh bener mata hirup innallaha ma'ana hirup teh kudu bareng jeung Allah narima keputusan Allah narima kahayang Allah jeung hirup teh geura niron sifatna Gusti nari ibu niron sifat saha kuring nanya ngebohong osok oke ngawadul osok ngadu domba sak teh kudu ngaku yeuh meureun tara teh tara ngaku maksudna ngawadul osok pedit osok somong osok gerateangan sejarah nu sombong Fir'aun nu ngawadul Abu Jahal nu ngadu domba Abu Lahab nu pedit si Korun nah komplit cinta ka Nabi Muhammad nah kalakuan kitu tuh bilir nyebut cinta ka Nabi Muhammad eusi hate eusina Korun jeung Fir'aun wungkul matak mulih ka jati mulang ka asal innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh poho ari balik hayang ka Allah da asalna ti Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Allah kuring nanya ka mana jalanna ayo Bapak ti Allah datang ka dunya deuk balik ka Allah ka mana jalanna kuring ti Bandung ayeuna ke Sumedang enteng ibu nyaho jalan tol nepi ka Bandung deui apal jalan asal ti Allah balik ka Allah ka mana jalan keheul atuh cing nepi ka sadar juga lamun innalillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah balik ka Allah ari Allah teh maha suci nyiptakeun manusia dina kaayaan suci cicing di alam dunia bertahan dalam kasucian teu kagoda kudunya teu goreng jeung dulur tara paseha jeung tatangga teu panasan teu sisik meuli teu sulit ati teu goreng pucus tah kakara balik ka Allah kana maha suci ceuk Allah teh tempatna tempat nu suci sawarga ngaranna asal ti Allah suci gubrak kadunya kaboda kudunya adi jeung lanjep pasea marbutkeun warisan kotor ngahina batur kotor sombong kotor bohong kotor maut balik ka Allah ceuk Allah teh naha da kami mah nyiptakeun anjeun suci naha balik ka dia jadi kotor wayahna ceuk Allah teh maneh mani heula di tempat kotor neraka ngaranna wow mata lamun hayang ka surga bersihkeun eusi hate kecep sedil atuh da ya lalakon kahirupan mata urang teh geuningan hirup teh can nyaho nu diomongkeun Allah Pak manya aya nu diomongkeun Allah tapi batur sangsara teu dibela manya nu diomongkeun Allah tapi gurger wae jeung dulur lamun bener dicaritakeun Allah geura toong asmaul husna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam Allah teh Rahman Rahim maha welas maha asih tak ibu teh hamba Allah cing atuh dijieulkeun sifat welas jeung asih
Allah teh ya Latif teh maha lembut penta ka Allah Gusti lembutkeun hati abdi da cek Allah keneh uduni astajib lakum penta ka kami ku kami baris dijabah wiridkeun di masjid ya Latif datang ka imah salaki sare budak rudek duit eueuh pok ngomongkeun bae Pak teu usaha ge nu penting jag-jag jeung sehat ya Latif katempo ieu mah di masjid ya Latif datang ke imah salaki sare duit gigilitekan 10 budak ngadat hayang jajan beletuk tidak eta salaki teh molor wae nu gelo teh eta ya Latif tengah jirim dina diri bener keheula teh dah tuh karek heueuh bener tak ibu bieu sholawat geunaheun ya genahon sholatullah salamullah digenah-genah cing kuring nanya genah na sholawat nah genah teu ucapan sang sholawat da loba keneh jelema nu sholawat na ngeunah tapi nah jeung dulur teu akur tatangga nyeri hate ku bibirna berarti si eta keur ngapalkeun ngeunah sholawat can bisa ngamalkeun genahna dina sholawat wow kasiliran aing gebokta genah hate mah teu kuat aing mah sedih lah sudah kudu bubuk meureun nerangkeunana ngarah nepi ka ngarti sholawat mah kabeh ge digenah-genah moal aya sholawat teu ngeunah digenah-genah da meunang latihan tapi nah eta ge sholawat digenah-genah jeung dulur nyeri hate dulur ku omongan urang kasalaki poporongos nyeri hate ku bibir urang berarti sholawat teh karek samet bibirna can geunah dina jero eusi hatena komola mun teu hajat nu hajat teu ngongkosan balik di dieu bener eta nu hajat ku teu mere ongkos acan berarti sholawatnya sama di dia Pak bener larima karena kahayang Allah kahayang ibu jeung kahayang Allah teh jauh beda kahayang ibu mah mun boga salaki kasep jeung beunghar ai jadi jeung nu petot keun bae kunaon sababna Allah mau ninga karena kaya hati ibu ai hayang manu kasep bari beunghar ngan ibu teh moal kuat hiji bakal galak timuru WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan kasep beunghar mah sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balikeun teu kajeut malahan nu petot mah teu hayangeun salingkuh ge nah bieung payu ternyata Allah teh deuk nyalametkeun ibu ku cara anu teu cocok jeung kahayang urang bener nana gerhana sok Pak da teu cocok jeung kahayang bapak da kahayang bapak mah ustad teh diudeng disorban digamis kaciri ustadna lol nu kieu patut pan jiga ojek online teu cocok Pak bener mata hirup geus narima karena kahayangna Gusti narima karena keputusan Allah narima keputusan awak ibu pamere Allah bener soca ibu ti Allah nya bener ya cepil ibu ti Allah bibir ti Allah suku ti Allah geus atuh tong nyieun deui tarima we nu aya geus boga halis der nyieun deui halis sok nyieun halis di luhur manusia mah geus narima keputusan Allah geus boga halis geus teu kudu nyieun deui ieu mah bulu panon nyieun deui diluk-luk ka luhur pan bulu panon pondok mah ngeunah nempuh urang ge kucap kicip hampang tuh ieu mah dipanjangan Pak atuh nempuh urang teh kucing nu berat kiceup balik di dia gelebug angin pada hujan ongko nilap bulu kanon duana rangel gubrak kana kadinya tak kana susukan kakara ya eleh lain Allah duduk bulu panon tong nyieun halis saenggeus boga halis tong nyieun awak saenggeus boga awak tong nyieun hate saenggeus boga hate Allah nyiptakeun hate ibu yuladu alal fitrah dalam keadaan suci tong nyieun deui hate nu goreng atuh hartos nah ieu ceramah teu tukang kadenge cenah kadenge gitu awak genut bae dipoto teh tong nyangeyeng kieu bieu pan ibu-ibu diparoto kararieu kabeh cinta ibu geus nu teu hideng nah ai dipoto mah kieukeun tah budak eta cenah beuteung namu paduli ieu mah dikieukeun tah kuat jiga nu eungap cing teh ngarah naon dipoto kitu ngarah langsing eta teh urang teh keur diajar nipu nu katempo langsing tapi diajak pangimu pan badan geus tarimakeun nu penting sehat sabab kanikmatan nu paling luhur adalah sehat ieu protes ieu mah senam 2 tahun bari di sisi jalan senamna teh bujur monoyot bujal ka ciri
ngajarkeun teh hayang langsing. Nah eta 2 tahun senam lain langsing bah kalah kabeuki meber da eta beres senam teh goyobol comro misro liliutan ongko toong salaki maot jeung TBC mikiran hutang urut baso jeung mie ayam mangeus hirup narimakeun selesai. Jelema sangsara narima kana kasangsaraan sabar, jelema beunghar narima kana kabeungharan bager beres, lalaki narima kana lalakian tembongkeun tugas lalaki, awewe narima kana tugas kaawewean geus we caricing dina tugasna teu kudu riweuh ieu mah awewe gawe lalaki ngasuh mata ibu oge ti ibu teh lain nu ibu lain sok nu ibu lain kira sok wujud ki gempah pak tunting gempah pak tunting gempah pak tunting gempah pak tunting gempah bah 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 pang pang gempah pak tunting 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 gempah Bajang posidah biasa alus urang. Iya mah sabari je 10 wah parabaneun saboboko. Iya mah kusorangan we. Eta teh kukuring teh di bawah hayalan nu bieu teh. Maksudna naon? Allah nyiptakeun ceuli tapi can ngadenge keur orok. Allah nyiptakeun panon tapi can nempo keur orok. Allah nyiptakeun bibir can bisa ngomong keur orok. Allah nyiptakeun hate can boga kahayang keur orok. Allah nyiptakeun sirah can boga ilmu keur orok. Mata kampura yuladu alal fitrah. Manusia teh kudu balik deui jiga orok pikalucueun boga ilmu asa teu boga ilmu, boga ceuli tong dipakan ngadenge kana goreng, panon tong popolotot kana kesalahan batur, suku tong ngalengah kana teu balik, hate sing nyacas podes tuh balik ka orok hirup. Matak budak leutik isep 3 tahun gelut jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng naha suci hatena coba ieu nu jeblok kieu. Quran dibaca, hadis diaji, sholawat oke, qasidah jasae, ka masjid leukeut, pangajian mineng. Pelebah pas saya mah saminggu teu beres-beres. Nah ari budak teu hafal Quran, teu hafal hadis, tara maca sholawat, tara ka masjid, tara salat, bandungan budak ibu gelut jeung budak tatangga, pisah ku ibu antep deui 5 menit geus disampeur ulin deui. Coba ieu. Ternyata Quran, hadis, agama teu mata ngarobaheun si hate, tapi budak teu boga agama, budak teu boga Quran, budak teu boga hadis. Sabab aya nu dijamin yuladu alal fitrah, ceuk Allah kami anu geus nyiptakeun keadaan suci. Mata kurang mah kotor. Bisa hayang apal jelema nu hirup tapi paeh. Hirup awakna ngan paeh hatena. Mata Allah teh nyiptakeun maot. Ari maot dikubur. Tak itu teh urang geuning aya nu maot tuluy dikubur. Cing ibu ge kudu maot meme maot dikubur meme dikubur. Gerak kubur egona, gerak kubur kahayangna, gerak kubur teu balegna, gerak kubur teu eceregna, tah kakara eta hirup. Ieu mah ego teh araya kabeh, si eta mah hirup tapi modar. Geuleung atuh dah. Ibu lamun salaki ibu dihina batur nyeri. Budak ibu dihina batur nyeri. Awak ibu dilek batur nyeri. Cing aya nu ngahina alus goreng. Tanaha hate ibu nepi ka gampang narima goreng. Cing ngong adan ke subuh nah ibu juga cai leos make mukena tuluy salat. Latok. Ternyata hate urang teh gampang narima ka gorengan, tapi naha hese-hese teuing narima kana kahalusan. Bener. Loh, cek RW ibu ayeuna teh Agustusan, urang udunan yuk, nabah naon RW dadut. Loh cek tokoh warga abdi gope, loh cek situ abdi cepe, loh cek situ abdi 50 sapoe pak karena bedandut beres rug gue masjid 2 tahun tanggus-anggus artina orang teh awakna hirup tapi hatena pae. Beri keprok beri marane hanana gitu. Sabenerna jelema nu hirup jelema nu hirup mah hese narima kana kagorengan dihina moal kasigeung dipitnah teu kasigeung disebut monyet teu kasigeung disebut bagoge teu kasigeung nah geus nyaho itu goreng nah bet ditampa antep nu gelong ngan lamun bu urang sholawatan hirup hatena teh bu pangaosan hirup
Bu urang sodako hirup ya teh ceramah teh jero teuing mata juga ngerasa nya bener mata cek bahasa hadis nama kudu maot memeh maot tong orok boga panon teu nempo boga ceuli teu ngadenge girayu urang jadi orok panon tong pake lalajo ka gorengan batur ceuli tong pake resep kana gosip ngalengkah tong kana salah hate sing nyacas bodas yuladu alal fitrah kembali dalam posisi suci Bentrek bubar ge juga tuh abuna urang kudu kikieu asli iya nu rumah tangga ibu sebenarnya ibu aya hayang naon hirup di dunia hayang naon keun da harta mah bakal dibere sok keun salaki bakal dibere Allah mere tempat hirup Allah mere batur hirup Allah mere kahirupan Allah oge mere aturan hirup eta mah dibikeun kabeh tempat hirup Sumedang batur hirup salaki terus kahirupan harta dibere Pak aturan hirup agama dibere Pak tapi ibu kudu tangtukeun ayeuna nu ngaran hirup hayang naon hayang salamet dunya akhirat sing kumaha robana itu silung ya halus lalatihan heula nyanyi teh lalatihan robana atina bidun mbak tungtinggung tihasana wakina azab doa naon eta doa hayang salamet dunya nah teri bumi aya akhirat di pikiran dunya teu di pikiran sedangkan cek doa ge minta salamet dunya minta salamet akhirat artina poinna mun salamet dunya salamet akhirat goreng dunya goreng akhirat cek kolot melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng lamun akhirat hayang salamet nah jeung dulur teu akur lamun akhirat hayang salamet nah harta pedit lamun akhirat hayang salamet nah yatim teu ditulung lamun akhirat hayang salamet nah jeung tatangga parasea salamet di mana kecek posisi hayang salamet dunya hayang salamet akhirat teh dunya heula anu pertamana jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea boga harta pek berehan beungeut seuseuk jadi marah mah jeung somea dipikanya batur Pak kajeun leuket ka masjid kajeun Quran ka talar kajeun lokong maca Quran jamotrot teh panggih jeung jelema teh jigana panggih hayang ditonyo kahartos atuh naon tadi mau kejeng dinyanyi-nyanyi akan di Indonesia mah nyanyi teh geus jadi kiblat sholawat didangdutkeun ning tadi oge mun di Arab eueuh sholawat make nu kieu di Arab geus sok ibu ibadah umroh mah eta moal teh diduruk urang ditu da Indonesia mah dinyanyi-nyanyi kaasup pepagahan panganten di Indonesia mah dinyanyi-nyanyi terutama urang Sumedang naon ngaranna sawer panganten Suganto yang kibor bisa tuturkan ya bor Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili umat asep ulah lali patokan tina agami run turun jati rahayu mancing walagri sapapaosna catatan di dia dek dibaca ku aing mah nu bade nyawer tinggal nu rumasa nuliskeun ieu kade tong pe omongeun Bapak Kepala Desa Mekarsari Haji Dudung Bapak Haji Makmun
Ibu Aang Anggi, Mama Eden, Ibu Bedah, Jayan Alista Kurudung, Mama Nesa, Mama Kia, Kilbis Kircon, Bos Alwan, Haji Yati, Mama Bos Iin Solihin, Pak Haji Aceng. Demi Allah kabehana gitu wawuh, talamun hayang wawuh sok kadarieu. Asep pinti diburuk dangukeun ku dua cepi, simpan di mana nu jembar. Ayeun burat ayeun nama beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meredi. Saur Rasulullah estu agama mah tetepuhit nyubadanan kawajiban, tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunia boro lila pangawangko ti lahir nepi ka batin. Aduh karek saurang dia turun jati rahayu rahayu manjing walagri walagri ngarutu itu sapa paosna sesuai gulu-gulu meja kita pura kembangnya sok pura pan dia teker nyanyi tuh di Kawangkong pura kembang melati pura kembang kasturi nya nya pura kembang heman ari itu naik tuh mau duit naon da cek urang mah nyawer mah tinggal teuneun na meja turun deui daripada loba deui kusuk aing tadinya da sieun mah nyerene ka dieu hoyam wur awur beasna di awur 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 geus awur tahu beasna di awur 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 beasna di awur 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 beasna di awur 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 kabur amin awur awur beasna di awur 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 beasna di sieun lagu aya awur 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 beasna di awur awur odo ya adi abdi adi eta adi non gade pokoknya nomor duit langsung di aku adi ayo bibi abdi tayo gede ya non sing sehat gas beres menang ulah jika ibu-ibu panjang lila tapi itu menang-menang orang mah sakit tuh sing menang ai tipe usaha mah tuh kudu bel-bel dan ti koro bakal nyeri tuang kibor capeun tapi pan hasil daripada tadi 2,5 jam sok filosofi itu orang Sunda sok ngawurkeun beas orang Sunda sok ngawurkeun es bonbon ieu teh falsafah rumah tangga sangkan sakinah mawaddah warahmah naon sabab kolot baheula ngawurkeun beas lalaki mah tugasna kudu ngawur saha ngawur ka pamajikan mata nenge ya kaum lalaki hayang geulis pek dandanan hayang nurut pek contohan hayang jongjon rasikoan mah gera nyangu tabiasna mah gera masak tapasakeunana mah dangdan ieu alatna mah balanja ieu artosna raos bu ada yang hebat tugas lalaki
salaki cek filosofi bahasa Sunda kudu bisa ngawur kanu jadi pamajikan imah page baju teu daar sebe kongkorong boga gelang aya raos kahayangna matak boga pamajikan teh kudu bobog kudu dawog dina ekonomi kudu getol dina usaha naha kudu aya nu dibungahkeun saha tah kudu ngok pamajikan ulah sagala teh demi cinta aku rela mati waduh kayak korbana dah pangeunah lamun rumah tangga imah page baju teu dar sebe kongkorong boga gelang aya titah masak aya pasakeunana titah dandan aya alatna hayang geulis pek dandanan hayang nurut pek contohan hayang jongjon rasikoan salaki tugas ngawur ka saha ka pamajikan ulah ai ka batur alus ai ka pamajikan diparak weureu salaki kitu patut digana bapak-bapak asa digisi kuluna da dan memang cek agama lalaki tugasna eta nu kadua tugas ibu sanggeus ku salaki diresikoan diawur ku harta jeung ku bana tugas ibu narimakeun tong mikir gede jeung leutik nu penting bisa ngamanfaatkeun ulah ai gede kakara nepi ka neuheun nah palebah leutik salaki pepelentingan dina kursi molor jeung tumilah leutik merena ge ulah kitu sabab tugas pemajikan adalah narimakeun salaki ladang usaha lu atlet kesa ngoprot tarimakeun deuk leutik tawa deuk gede tampak jarong jon panduanana salaki ngawur ke pemajikan ku hartana pamajikan narimakeun harta salaki kalayan bisa ngamanfaatkeun panjongjon jongjon bawa kana bahasa agama disebut sakinah hartos balik salaki ti panyabaan cicing nalawang panto lain api-api arisan bari bang emo ya bapak engke sontan bade ngariung naon arisan menya arisan digugubu kakak aja kain KTP tuluy nararangtung aku bersumpah dan berjanji dina limaan tilu teu kabayar nu dua ku katetengan kudu nutupan nu tilu nahanana gerhan apa pernah ngeclok teu meunang boga hutang tanpa izin teu jadi salaki tarimakeun salaki balik ti panyabaan cicing nalawang panto suntangan bapak gening sumping ngeus suntang denge ai pelebah nyindiran salaki kuat surak ai pelebah ieu ku cerai geuneup lai bias salaki datang cekelan leungeunna tulus sutangan cicing salaki nu barung cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum ka teh jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon budi pamajikan ka salaki ku ngeunah hate kajeun teh manis dibikeun ibu mah sobrot hoyong diseblok beres salaki nginum bawa ka cai bapak geura ibak ka ieu anuk ieu odol ieu sabun dekul denge euy dekul salaki mani beres mani papakeun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah kebutkeun denge kebutkeun sajadahna dekul salaki salat beres salat kuliwat dibuka hareup nyuuh dina lahunan salaki pek ngomong sing hade papana puputan kemang kedaton buah kolbu cengciman jiwa akang hormatan abdi dawan abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan ukur ngarungsikeun ngarudetkeun hapunten si abdi luhur sosok rambut ti handap saya badapa ieu teh hampura ceramah jero teuing kuat alolohok ku eueuh kakomo belah dinya eueuh pisan dan nu aya ge salaki datang teh kieu jiga jeger menang duit teh sing geunah hate salaki mun geunah hate salaki boga 5 juta dibikeun kabeh ngalamun ibu rudet boga 5 juta dibikeun 1 juta nah hasil isuk rarang talak bener tarima ke beres sholat bawa ku ibu teh ka dapur bapak wayahna urang tua ngan teu aya deungeuna ukur kurupuk we jeung pontengan 2 siki tempo huap salaki segede porop lop buat jieu nu ngeunah eta barang dahar bari jeung kuyah nu ternyata nu matak ngeunah barang dahar lain dengan sangu ngeunahna barang dahar gumantung geunahna hate digeunahkeun ku pemajikan kajeun daging hayam aya sate aya ibu ngocobrot wae usaha leutik barang lebok hayang daging sero sia mah dago kudu ngadahar matak tugas ibu teh ngageunahkeun hate ini mah keluar ti imah rok ponok atuh salaki TBC nah sieun anu nyabak batur ari kieu mah pan aman ibu di jilbab ibu di gamis ibu di tiung ini ka dieu salaki teh teh karem we jongjon hatena naha teu mungkin ibu purunyus di jalan utak ka urang tong subak camak lain ngaliwat hayang nyiwit aing bisi salaki ibu teu aman tugas salaki ngawur ka pamajikan ku hartana tugas ibu narima kedua
tugas salaki ge lain ukur ngawur lahirna tapi ngawur agamana. Perhatikeun isi batina magra salat magra sholawat magra tawasul magra maca Quran tah eta tugas salaki ece kene ieu mata bapak-bapak angkat apalkeun sok magrib mah ngapecos wae kana TV kadeng eta biana negara ceramah naon bapak tanggung jawab salat kudu kitu Pak ngan insya Allah bapak mau didelok ku sieu buru salat lain ngabecos wae kana TV kumacing no ari sieu aya di panati kieu mau kitu sih mata tugas salaki teh berat nabi teh karep sabab teu saeutik kejadian di akhirat salaki deuk ka surga didudut kudu jadi pemajikan Gusti abdi deuk protes ieu teh salaki abdi teu nitah salat teu nitah zakat teu nitah puasa teu nitah ibadah ngeunah maneh deuk ka surga ari abdi ka neraka wayahna Gusti kudu adil eta pemimpin abdi ieu adalah nu dipimpin weureu kacida mun maneh ka surga sedeng teu ngadidik abdi di alam dunya matak musuh bapak teh tah ieu tah musuh kita percaya musuh bapak teh ieu inna min ajwajikum wa auladukum fitnah tilu tobat kunaon kolot baheula ngaburkeun es bonbon ari es bonbon rasana aya nu pahit ge beri lada pahit peuheur lada hasem es bonbon mah aya manis asam asin rame rasanya es bonbon mah nano pahit peuheur lada hasem rumah tangga bakal karampak ku sararea bener tuh ayeuna panganten lerenengan dedeketan sapoe tak coba yang geus heubeul teuing di mana salakina artina ku sakieu geus logika tuh emak geus cingakok didinya coba baheula keur parawan hei jangan di sana nanti tiga jebur cek salaki ayeuna kan diantep we kajian palit moal ditulungan itu mau panganten anyar karek sapoe aduh leungeun pecekel-cekel beureung ngesang lu atlet aing ni aral coba isen 1 tahun 2 tahun 3 tahun akan berubah Pak bapak oge sarua kawan apa pemajikan Pak pasti kebujang kieu baheula mah kumaha we panganten silih ceklan silih kaleng kauleman bebarengan kamana-mana bebarengan coba ieu geus dilalapurkeun artinya di mana amis rumah tangga palajoan amis rumah tangga mah ayeuna tuh sapoe 2 poe 3 poe setahun 2 tahun kitu mah harga token naik beas 370 pancan mikiran coba ieu lungrang sirahna mikiran kapan tititan mata kula dianggap rumah tangga karek sapoe dianggap indah cantang tuh mitoha bager mimiti bager lamun minantu teu usaha karek 2 minggu wae mah tuang urang neda jeung bapak 2 minggu 7 tahun minantu teu usaha nyiniran hayam ka itu lagi kumaha cek mitoha kur tetetet bener hayam barang labok beuki usaha cara bari gigireun aya minantu paingan hayam ti Sumedang kongkorongna goreng dicekek ku minantuna geus berubah jatuh tidak jong anyaran panganten tempo lalakina sigap kamu sakit cek awewe iya ke puskesmas ya kumaha seberapa iya makin cinta sama kamu coba nugas kolot ki jatuh tidak jong ngaran dihoak deuleu eta cokor eta batu atuh melu wae atuh geus berubah bah awas budak digojlong ulang ngeuna seserian budak palit ka di situ enet-enetan piknik mau motor beberek-bekan anyar panganten motor beberek-bekan mogok dorong kuduaan kumaha ngomongna iindiaan coba ya geus kolot kieu dibonceng motor butut naga ajrang dijejak motorna ganti ayo oge atuh berubah Pak bener baheula ibu keur ngora dibakutat eta deuk sare sakala dipake ada si baheula mah sieun sare jeung lalaki teh sarjana geus kawin dibakutet make sarung ceket ongkoh di singeureupan ku salaki teh nyesang heula sieun nah can pangalaman nu ayeuna apa ka sieun make jeung sieun geus minum pangalaman nyao dibakutet ku sarung ku ceket ku sabab salaki bogoh jeung nyaah sanajan ibu tertutup diajak sare dibongkar dikorek coba ada geus nini ulutud sare hareupeun salaki kumaha cek si abah di calana ngewa geus asup angin mah aing nu riweuh di calana nih artina geus leungit bogohna tapi nalika keur ngora
ke sapoe 2 poe sabulan 2 bulan cek kuring ge ibu tertutup ku salaki dikorek nah ku bogo geus kolot entong make jeung baju tong make baju ulutut ibu harus bersalaki pek sare ngadon kieu di calana ngararewa teuing keur ngora pemajikan mah dile nah katempor seksina ping-ping badak make legging berhilang coba nenek di legging ngolokop atuh bakal berubah bener bakal berubah mantak rumah tangga hayang sakinah sobirin sing salalabar bener gartos aku sama biji hujan abdi gerek ini deui sing sarehat sadayana panjang yuswa sadayana ya sakit dulu kabeh hatur bobo sapanon cara sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamri hampur anu kateda billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.